Ari istri nu sajati anu taat ka salaki ditinggal ge tetap seri eta istri lir bidadari istri di zaman kiwari karesepna warawiri teu bisa nahan kendiri babari masrahkeun diri sami-sami ge pemuda seueur nu teu bisa nunda ngiring-ngiring istri muda balukarna sok kagoda pangajak setan poho ngagebruskeun badan kana jungkrang karuksakan barang istri dieusian si istri jadi melendung jadi eraku malindung da beteungna jadi melendung indung bapana ge bingung telami orokna kaluar tatangga pada kaluar sarta bari cuar-cuar orok zina ge kaluar indung bapa ngaharulang sarta bari bararingung rejeung ngarasa kaduhung boga anak teu disundung boga anak teu diraksa teu dijaga ku santosa di dinya geus karasa ka indung bapa ge nyiksa ta sakieu sim abdi mugi sing janten pamasti ka sakabe istri-istri nu sok nembongkeun diri.